kamari gerakan-gerakan demo pimpinan imam besar dunia Habib Rizik nggak sama urusan diterima jeung henteu nama Habib Rizik na ge teh nyahoan kumaha Allah cuman tugas kula mah amar ma'ruf nahi munkar geus sakitu sebab ieu geus menyalahi aturan-aturan hukum cak nu nyaho urang mah cenah doang sebab ada cak nu nyaho urang mah lamun ditanya salahnya di mana Pak Kiai ya gua kagak tahu salah urusan hukum-hukum negara mah kalau hukum-hukum di kampung saya tahu. Misalnya bagaimana Pak Kiai? Misalnya ada orang kelaparan nih hukumnya pengen makan. Saya tahu tuh begitu. Sebab terasa oleh saya sendiri. Ya. Hukum negara mah itu jauh tuh urusannya. Nah, tetapi ternyata orenganan anu asup Islam gara-gara persatuan Islam kamari ribuan. Masya Allah ulah dikira setiap bergerak kemanfaatan anak anu endek di demo nama teu ieu-ieu jeung wallahu alam kumaha urusannya anak tetapi hasil daripada persatuan Islam ditinjau dilihat dianalisa oleh dunia di Jepang ribuan asup Islam di Armenia siapa Armenia di mana itu jauh siapa siapa ulin teh kapuri bae paling ieu. Macet bae. Geus ka sakitu itu jauh Armenia. Kiai nyawa aing ge saruan teh. Asup Islam masyaallah karim di urang termasuk di urang. Aya sabaraha sing engko asup Islam, aya sabaraha sing cinu asup Islam, rahasia Allah di balik kegiatan ternyata aya kamanfaatan Allah Maha Kawasa kieu tawasa bodoh tuh urusan kos kitu ge urang masuk secara Firaun bae Firaun mempertahankan endek asup Islam kan Firaun ge begitu asup ka laut nya teh dek baca 2 kalimat syahadat kapan ajo ka selak bae ku cai teh jadi sebab bagian mah padahal di luhur kene endek asup Islam Firaun teh Musa berarti anak aing bener ya dek balik deui pan teh jadi bagian mah endek tinggal endek cara nu boga pabrik itu gudang garam pada tahun 81 pabrik gudang garam teh dek asup Islam datanglah ke Kiai di Jawa Timur terus 82 gitu begitu datangnya nah Kiai udah masuk Islam aja sekarang enggak nanti harus disetting saya mau disetting mau diperlihatkan ke dunia sebab jana makan terkaya di Indonesia saat eta nu boga gudang garam nah rencananya minggu cak Kiai nama enggak usah minggu-minggu masuk Islam aja nanti shootingannya minggu tah geus kitu cerita datanglah ke PS1 bagian asup Islam Kiai geus ditang sekarang syahadat sekarang syahadat tetep bae tinggal nungguan sampai isuk deui. Ye, nusok mere cai ka dieu, nusok mere cai aya haol teh ye. Aya haol nusok mere cai Cina. Dia ada teh keur dia makan zaman hese, mere satreuk. Nah, begitu ngobrol jeung Abah dek asup Islam nanti balik dari Australia cek cenah. Saya mau masuk Islam, udah pulang di Australia. Sekarang aja cek Abah teh. Nyana nu mantak asup Islam lantaran nyana di Jakarta keur kenceng naik mobil di tol eta teh ngaguling. Begitu ngaguling nyana inget ke Tuan Abdul Qadir. Salametnya. Salamet, masyaallah tama lain lalagaan tama bisa ditanyakeun ka nu nyaho. Nah eta teh ngaguling salamet nyana. Waduh berkat saya katanya ini apa namanya sedekah ke Tuan Abdul Qadir jadinya udah saya jadi selamat begini mobil lagi selamat janana selamat berbeda kabar dekat asup Islam balik ke Australia kunaon atuh balik ke Australia kunaon manehanana terus di Australia buriang Bali encan kaburu ka dieu teu boga bagian mah hese hidayah mah dia teh orang Tiongkok datang ka dieu teu puguh teu karu asup Islam asyhadu alla ilaha illallah nanggu hese jasa Jongkok mah meureun nu syahadat meureun. Hidayah. Masyaallah. Lamun kiai barsiso dicabut hidayahna naudzubillah min dzalik. Bal'am bin Ba'ura dicabut hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walau alimal imamu lan lamun weruh sopo imam walau alimal lan lamun weruh sopo al imamu imam qauman ing kaum yukhifuna at-tariqa kang memedeni ya kaum ing dadalan walam yakhulu malan wala nafsan la hale ora ngalep ya kaum ing harta lan ora ing awak-awakan azzahum bihabsi wa ghaib maka nazir wa imam hum ing kaum kalawan nyengker wa ghairihi lan liyane habsi wa idza akhadha al-qati'un nisaba as-sariqah lan tatkala ngalep sapa wong kang ngagarung nisaba sariqati ing nisaba nyolong putiat yaduhul yumna wa rijluhul yusuf maka den tugal opo tangane koti kang tengen lan sikile koti kang kiwa fa in adama kalamun babalik ya qati fa yusrahu wa yumna maka tangan kiwa ya qati lan sikil tangan ya qati wa in qatala kutila hatsman lan lamun matain ya qati maka den pataini ya qati hatsman wa in qatala wa akhadha malan lan lamun ngalep ya qati lan wa in qatala lan lamun ngabunuh ya qati lan ngalep ya qati amalan ing harta kutila maka den pataini ya qati summa suliba salasan kari-kari dan salib dan panjer ya qati salasa kalawan telung dina ing dalam telung dina sumai nazalu kari-kari dan turunkeun ya qati wa qilalan dan ucapakeun afalafal ya qad tapi ya qati hatta yasila sadiduhu malah-malah milih opo nanahe ya qati wa fi qauli lan ikut tetap ing dalam qaul sawiji utawi lafal yuslabu qalilan den panjer ya qati qalilan jadi sumai nazzalu kari-kari den turunkeun ya qati fa yuqtalu maka den pataini ya qati fa yuqtalu maka den pataini ya qati begal anu ngandelkeun kagagahan jeung kakuatan lain maling lumpat lain dihadang haju kabur lain rombongan lolobaan nu diarah nu panderi eta mah ngaranna nu kos kitu mah mun cara kotok mah mun kotok adu teh ngaranna nu kos kitu naon tah ngaranna belah dieu ngaranna cenah sayur belah dua mah belah dieu mah ngaranna
gitu pesmer memang tukang ngadu kotok kabeh ieu lain kitu di hareupan pokona eueuh istilah lumpat pokona hartana ku aing rampas moal lumpat ngalawan bunuh waduh eueuh lumpat eueuh eta ngaranna begal beda ke hukumna jeung copet jeung pamalingan jeung sir gobang gosir kasir lain deui gara-gara ieu mah ngandelkeun kakuatan nu baheula mah loba teh di Timur Tengah lantaran daerahna gurun Sahara. Kopilah rombongan-rombongan dagang 20 rombongan onta, 40 rombongan onta, 100 rombongan-rombongan onta pedagang-pedagang. Lewat gurun-gurun Sahara. Lamun urang ningali baheula we di Mekah ka Madinah, masyaallah angkleng-angklengan keur can aya tol. Masyaallah kula ngabayangkeun. Betapa meureunanan baheula sepina cacak-cacak kuari bege beuh urang di tengah-tengah gurun Sahara naik mobil ka dieu pandanganana ngeplak kencang ngeplak Masya Allah pemandangan hanya kambing-kambing embe-embe onta-onta asana dek ka Madinah teh di Mekah leuk-leuk di samping leuk-leuk supir teh eureun deui hees handapeun mobil supir Arab mah kos kitu teh supir Arab eta hees bae cicing di sisi jadi jara asup ka kolong kepek mun teu abah wajak abah almarhum ieu si cenah supir ka mana nanya ka kula ci hees bah hees di mana tuh di kolong barang di deuleu seuri we tah tenangeun amat nya mawa urang heesnya nah almarhum abah eta tahun 90 coba-coba cenah kadi coba kadi almarhum Haji Mu baheula tah kakana Haji Pendi barahan terus we coba cenah kumpulkeun duit urang dari baksis coba atuh geus sajem hees urang nya jauh ka ditu nya lapar ditinggalkeun hees 2 mobil kula teh jeung mobil eta rombongan eta coba baksis cak abah teh baksis ditawel supirna coba baksis halal langsung teu antap para deui naik ka mobil hampir tinggalin jamaah ge semua jek-jek bae geus teu direm-rem eta baheula wakos itu tah di Arab teh masyaallah padahal aya tulisanana di mamnuul baksis teu beunang mere baksis ongkos kuari bae urang mun ka Polres nyieun SIM hati-hati hati-hati calo ya geus horeng nyana calona polisi di mana ka sorga atuh dagan polisi nu bener teh kula inget ka Gus Dur ngajetakeun polisi inget ka Gus Dur di Indonesia negara yang sangat berbeda cek Gus Dur inget ka Gus Dur be almarhum teh kenapa Gus di Arab askarnya jelas kelihatan sama kita gagah di Amerika juga sama lebih-lebih di Inggris cek Gus Dur teh kalau ada apa-apa langsung segap etalah
polisi di Inggris. Tahan, proses, kalau salah keluarin. Kalau nggak salah tahan. Itu di Inggris. Cerita Gus Dur. Jadi waktu tahan, proses. Seketika itu juga ternyata tidak salah, dikeluarin. Kalau salah, proses lagi. Itu di Inggris, negara maju. Cicing banyak. Itu ngomong deh. Ya otomatis kan ditanya. Kalau di Indonesia Gus, di Indonesia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah ngalewas nganan. Geus bisa ngomong ke kumaha. Teu ngomong deui tanya teh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah ngalewas. Eta cak tukang ngaji memaknana. Cak di dua naon eta sabodo sia. Aing atuh. Jadi berarti Gus pohara jasa polisi teh. Haji tanya Gus, polisi masuk surga apa masuk neraka? Paling duluan. Geus ngomong deui. Paling duluan Geus eta tinggal diserahkeun ka urang ka surga apa ka neraka terserah urang kan nyana ngomong paling duluan. Bisa anta Gus Dur. Ieu urang dicaritakeun Gus Dur teh anggeus-anggeus. Ulama resep jasa ka Gus Dur teh lain resep ka jelemana, lain resep ka politikna, ka ekonomina, ka presiden teh teh baca urusannyana. Ulah resep ge lalagaanana. Lalagaanana. Eta beta karti kan urang. Di akhirat supir bus dibawa oleh malaikat di sidang. Begitu di sidang ternyata lulus. Dipersilahkan masuk surga. Supir bus. Begitu dilihat di surganya, Masya Allah bangunannya dari emas dan peralatan yang megah luar biasa. Wih, pohara. Kedua giliran saya sih kan. Siapa nama? Gus Dur. Apa pekerjaan? Suruh dakwah. Begitu diproses sampai jadi presiden. Begitu diproses. Kasorga mah kasorga cuman bangunannya bukan dari emas, sekiannya dari kayu Jawa yang udah lama sekiannya. Bisa ambil tagus rumahnya sorga kos gitu, kuncinya ketinggalan lagi. Peralatan aja udah brok ya otomatis saya akan protes. Saya kan juru dakwah kiai presiden lagi, otomatis presiden protes ke malaikat. Mohon maaf. Kenapa? Ono yang statusnya supir kok begitu bagus surganya, bangunannya dan peralatannya. Saya kan juru dakwah, kan kiai saya, jadi presiden lagi. Masa bangunannya Jepara yang jelek begini? Kuncinya ketinggalan lagi di Jepara. Bagaimana masuknya? Cek malaikat, sopir punya kelebihan tersendiri. Apa itu? Ketika mengendarai kendaraan, dia tancap terus sehingga numpang semua ketakutan pada zikir. Itulah supir yang hebat, cek malaikat. Jadi bisa menzikirkan para penumpang. Kalau kiai begitu ngaji langsung murid tidur semua. Itulah kelebihan kiai. Makanya kalau supir bisa menzikirkan umat, kalau kiai bisa menidurkan umat. Maka inilah hadiah kamu. Oh, saya sadar. Oh iya begini kalau gitu. Apalagi kiai-kiai partai, ceknya ada kiai Golkar. Nggak nyampe kayaknya ke surga nih. Bisa anta Gus Dur. Atau kiai eta mau wallahu a'lam. Aduh Gusti. Jadi anu bisa ngingetkeun ka Allah eta mah sakadar karikatur dek supir, dek pedagang, dek pejabat. Nah ieu berarti hadiahna surga. Bisa nuntun zikir ka Allah. Ngan eta bae nya nama ku supir Kopaja. Boh. Aja supirna teu ngarem-rem merendeng. Otomatis penumpang. Ilallah la ilaha illallah. Ilallah anu bismillah we aya beurna. Coba terus zikir ke kasih dan nabrak. Oh, masalah.
daripada haju ceramah haju natara rundu. Ditanya, "Ih ceramah kita datang ke mana?" "Wallahu a'lam." Gus Dur teh jago jasa. Eta polisi Indonesia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah ngaleos. Maknana berarti gede jasa. Eta sebuah Gus Dur sangat berani. Di zaman Gus Dur bae kos kitu komo di Jawa di zaman presiden yang mulia Jokowi. Sabara lipat Masya Allah na. Lamun Gus Dur nyebutkan Masya Allah na sekali, kuari kudu 40 hiji kali. Bagaimana kiai tentang polisi? Masya Allah, 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 bentar dor tembak. Nges Masya Allah na tamat nges. Etalah. Jadi Gus Dur kita bisa komen. Antak polisi nu pangadil-adil nama polisi tidur. Udah. Kehujanan, keanginan dia mah tidur terus. Gus Dur lalu jadi tagihan Gus Dur teh jadi teu beak-beak wali bagus gitu lain deh batur gelo batu anu nyeleneh kuari nu nyelenehna aja orang teu kabita sabaraha kiai kuari nu nyeleneh jelema di NU ye kuari mah lain kabita aja hayang ngarante komo lu lain di NU mah nyeleneh teh parantes jasa sebab naon beda waliullah hiji wali nu tilok lalagaan urang nyaritakeun pembahasan wali mah tilok seuri wali mah osok ceurik bae eta mah jang sia nu bodoh ieu geus jarari walina mah tulas lain deui hatena teu pernah lalagaan ka Allah sanajan sungutna sanajan awakna lalagaan teu sabiraha tuh kos gitulah wali jadi turutan ku urang ngapun lalagaan zahiran wa batinan beda eta Gus Dur Masya Allah olimpiade teh panjana aya bae kelakar olimpiade eta aya peserta ti Syria begitu pesertana peserta lari ya sapira Syria sebab nu tenar teh kapan Amerika kulit hitam tenar teh luar biasa terus kemudian dan lain-lain sebagainya taruhlah Indonesia mah K20 hijilah cenah pantes nyaleutik nya gede dahar mah nya pelari gede dahar satu dayut mah bisa lompat terangsing pelari itu Syria di Syria teh kabeh dunia nempokeun urang Suriah kakarak mangka jeung dunianya namilu ulang teh lari begitu setar teh eta lompat merebak bae menang lah nya kabeh wartawan kan darata mewawancarai mun cara ngomong urang Bapak sangat aneh baru ikut olimpiade lari ternyata mengalahkan pelari-pelari kelas dunia apa rahasianya? Nyana seuri bae. Tanya deui apa sih rahasianya? Apakah makan obat apa sehari-hari? Latihannya luar biasa. Enggak, sekian saya jarang latihan. Minum obat enggak itu mah doping enggak boleh. Nanti bisa cepat begini lari. Terasa di belakang saya adalah polisi Israel. Jadi saya itu terasa mau ditembak, makanya lari cepat saya. Udah. Bisa aja saya. Eta teh maknana urang mah pajar kitu bae lain. Eta teh nyinggung singgungan anu luar biasa. Pan hari tadi undangnya ku Israel. Gara-gara nyebut kos kitu teh. Tapi diundangnya lain undang nana seria. Urang makan lalagaan teh maknana lalagaan. Gusur balai. Ge hebat bagus. Presiden pertama adalah kitu hobi wanita. Itu. Presiden kedua hobi harta. Presiden ketiga itu adalah orang yang membabi buta tentang ilmu. Presiden keempat Gus Dur dituntun wanita.
hebat Gus Dur. Masya Allah. Lain wanita bae nu nungtun sasaha ge los. Ieu keur nyaritakeun garong. Ku ari teh urang keur nyaritakeun garong, nu mantak rada kebel sebab ieu nu di majelis garong kabeh. Garong lah. Tah lolobana makan di Timur Tengah di urang aya mun kukula dicaritakeun kamari Sumatera, kukula dicaritakeun Palembang, kukula dicaritakeun Kalimantan lain rahasia. Ternyata eta teh bandit-bandit yang garong-garong melebihi bandit luar negeri. Emang kumaha gitu urang ka Sumatera, emang kumaha ke Palembang, emang kumaha gitu lamun urang di Kalimantan. Jelema asing enggeus moal kebal deui paling balik ngaran. Lamun kontainer di urang teu pernah aya anu maling, tetapi kontainer dipaling di Kalimantan. Kontainer lain hiji deui 5 kontainer hilang. Atuh pan di urang mah paling jago ge maling teh angkot. Paling jago ge di urang mah truk biasa engkel, di ditu kontainer. Eta kan lain pemalingan kelas. Ya Allah. Wah. Jadi teu beunang di ku polisi, ya polisina ge meureun. Masya Allah maksudnya, Masya Allah. Nurutan Gus Dur lah. Masya Allah. Tilu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi cenah kiai ku ari ge loba polisi tanu ngaji kajeun. Ayo nyana. Lah cenah aing mah deuk balik bae sanu ngihita sia ngaji ka dieu. Polisi garaji alhamdulillah malah aya nu unik. Aya polisi diutus ku seseorang titah ngerekam pengajian di dieu, kemudian sababaraha minggu terus bae nyana lapor. Polisi kesekian kali malah diceritakan entel sirse dan lain sebagainya. Ieu mah polisi we, sia masuk nyawanan. Galeuyan ti guru heran aing mah. Lapornya ke komandan. Itu lapor kesekian kali. Laporan terakhir, saya mohon maaf, saya tidak usah diutus lagi ke Cilongok. Kenapa? Sebab saya sudah jadi santrinya Ki Uci. Kagetin komandan lagi. Udahlah saya katanya bagaimana juga. Sekarang sudah ingat ke pangeran terus, ke akhirat terus. Udah tuh, nih saya serahkan triwitnya. Juh, ayo duitnya enggak. Dah urang babarga dek polisi, dek TNI, dek pejabat, lepaskeun pakaian-pakaian eta. Hiji ngaji menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun masih kena dibawa pakaian polisi asa aing ngaji moal menang hidayah kata modar sia. Mun dipake pakaian TNI aing mah TNI moal menang hidayah. Moal asa aing sugih pakaian kesugihanana dipake moal beres. Kiai dipake bae pakaian kiaina moal beres. Gas aing mah ngaji mawa kabodohan, mudah-mudahan kabodohan ia dibawa datang ke pae. Cicere kieu salah tante. Sia nu salah ieu henteu. Jangan ngaji geus kebel gitu pinter-pinter. Bodoh terus. Bodoh dunia datang ke pae. Piceun bodoh akhirat bawa pinter akhirat bawa. Salah bodoh dunia malah sepira dunia hese-hese amat mah urang kalaparan paeh geus bari teu meunang ceuk ahli tauhid bagus kitu tah yeuh urang jaritakeun qati'at walau alimal imam lamun raja nyahoeun presiden nyahoeun gubernur nyahoeun bupati nyahoeun tarolah dihandap heula meureun ka nyaot nu mantak eta lurah kadeleuna cuma sekedar lurah horeng kepanjangan tangan daripada Jokowi
RT ge sarua mun di luhur pangluhur-luhurna RI 1 presiden panghandap-handapna heuh eta ka nerakana bar ka sorgana mah wallahu alam. Wallahu alam jauh wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul ya taca Quran ya kos gitu. Ya urang manuturkeun Quran bae mah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul tuh. Terserah itu urusan kali itu baca Quran. Adapun surga jalayan nu kiai, surga mah janu Allah, atuh sanu jauh. Ahok diasupkeun ka surga. Di. Itu sanu jauh. Begitu orang di akhirat Ahok aya di surga kaget urang. Hayya. Hayya. Ini bagaimana, Hok? Saya tidak paham ini, Hok. Kamu tidak tahu. Begitu saya di demo, kemudian saya mendapatkan hidayah, hati saya membaca syahadat. Hanya Allah yang tahu, ya. Sudah, kamu di neraka aja, saya di surga. Iya, itu surga dan Allah udah kubantu. Tinggal ki foto liba, hok. Jadi hidayah manu Allah tuh. Ndak kuat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ji itu manu Allah. Ngan lamun jadan teu asup Islam ya jahanam. Itu neraka. Cadaraka wajang kafir. Kos gitulah supaya plong-plongan hati urang jang urang abeh urang mempertahankan iman urang. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman, lobakeun maca la ilaha illallah. Sabaraha kali saya sapoe-sapeting sekitar 100.000. Sok macem-macem bae kiai mah. Atuh moal kaburu dagang, tani, gawe. Sabaratus ya hayang atuh geus atuhnya 1000. Asal puyeng kene ge 1000. 100 atulah. 100 ge asal puyeng jakeun. Sia mah meureun hayangna nu saeutik jasa. Sakayang ge sabaraha kahayang sia, hayang. Kahayang mah sapoe-sapoe sakali. Geus. Ngan minimal manta salat baca 3 kali la ilaha illallah. Lamun imam nyahoeun ka rombongan kaum nu sok nyingsienan di jalan sakadar nyingsienan walam ya'khudhu malan wala nafsan, teu pernah nyokot harta, teu pernah ngabunuh, sakadar nyingsienan kudu kumaha hukumna azzarahum bihabsin wa ghair. Ta'zir ditahan wa ghairihi jeung salian ditahan kumaha bae carana supaya nyana ulah mengulangi deui. Ulah mengulangi nyingsieun ulah ta'zir. Eta nyingsieun jelema teh horenganan kudu ditazir. Aya ge santri baheula keur zaman kula letik keur di dieu parweken. Malam Jumat kan maca sholawat, kawehan santri di dieu maca sholawat. Balik maca sholawat aya saurang anu teu maca sholawat horenganan nyana mah nyingsieun popocong. Nyana popocongan kieu di hareupeun lawan pun baheula mah lampu tempel. Begitu keluar ka ditu nu pocong. Monyong. Nyana puas kan aya jelema ngagoler teh puas nya berhasil aing kitu teh. Lumpat nyana ka warung di ditu aya warung gitu. Lumpat tenang.
Jam 9 setengah 10 nya baliklah ke pondok sorangan di pojok ituan puek eta di tengah-tengah aya pocong sok malas kain sok dibalas-balas aing mah teh sieun nu mantap kain popocongan ge teh sieun ungkluk deh sok macam-macam cenah teh 3 kali ungkluk ieu pocong beneran berarti dicekel kuja da teh dekeun ka cekel atuh langsung di amanah rasul maksudna mah langsung gagolen ya santri kakarak manggih pocong bae amanah tar Haji Pendi jelema mah Haji Pendi mah tilok sieun aya pocong goler pingsan geus teu make amanah deui pingsan we langsung mun teu diparencetan mah innalillahi tah iman urang datang ka dieu ieu nyingsiran ye aya sekelompok kaum nyingsieunan di jalan nyokot harta jeung ngarusak awak manteu negara mesti bertindak tangkap sanggeusna ditangkap ditahan dan diberi penerangan di briefingnya supaya ulah deui engke kan masyarakat was-was ketika masyarakat was-was perjalanan perekonomian masyarakat tersendat-sendat majunya sebuah negara adalah didukung ke perekonomian termasuk politik didukung ke perekonomian ketika jelema disingsieunan atuh moal maju tahan eta keur carita di jalan aya jalan teh jalan raya untuk transportasi kendaraan aya jalan teh jalan birokrasi seseorang neuk dagang eta teh deuk usaha kapan ngabogaan birokrasi ide siup non siup lah sombong sia eta kan dan lain-lain sebagainya waduh itu orang beli tanahna kemudian bangunanna ngabangun ge kudu aya IMB-na kemudian wah geus usaha-usaha aya anu gagal di perusahaan lantaran deal birokrasi ndek nyeun sebuah rumah sakit ndek nyeun apotik ndek nyeun berbagai produksi atau perusahaan loba nu gagal di urang lantaran ieu tah birokrasina nah eta ge sarua kudu ditahan lain hayu dihayukeun supaya jelema arah usaha jang negara supaya maju dipersulit kudu ditahan mun kula presiden mah eta nu ditahan eta tahan kabeh tahan ieu kan hese ku harita lain lalagan jeung atuh kudu dapat dibere penerangan ke pemerintah daerah anu geus kudu aya daerah anu geus kudu aya hayang maju kitu ieu mah masyarakat berpikir ge tah di dieu geus kudu aya tetep bae dipersulit ketika siap dek didilkeun wow hitung-hitunganan kurang cenah oke wow pokona hese ngomongna bela wow ngan bisa wow doang ieu sebuah negara urang kos gitulah nu mantak didirikan negara demokrasi jeung dipertahankan ulahnya negara Islam lain embung jadi negara Islam teh lain hese korupsi negara Islam ketika beunang atuh pan kudu dipotong leungeunna manya bupati leungeunnan manya gubernur atau kos bonteng embung teh eta nya kos kitu teh eta kan lamun dilakukeun menteri-menteri KPG atuh diparotong leungeunna rakyat atuh sarua nu maraling mah embung maning korupsi geus maning demokrasi geus demokrasi eta jadilah sia nu ngajawab aing ge cak sia
kos gitulah geus urang bisa-bisa ku hari madu negara mah aya nu ngurusan negara sabodoh ngadai rusak-rusak deui mah tetep bae urang di toel besi urang henteu pajar naon gitu amar ma'ruf nahi munkar toel mah toel wae polisi nu salah abri nu salah kemudian PNS nu salah atuh toel mah toel bae polisi salah toel kunaon sia toel sit oh sarwana goblok tuh betul siapa pan teu maksud teu jauh mas makna toel teh toel bae aing ngomong jeung jelema bodoh teh kieu hese toel pajar toel bae maksudna toel teh nasehatan polisi salah nasehatan abri salah teh ini nasehatan bupati gubernur salah nasehatan daekeun jeung teu daek narima nasihat urusannya anak urang ngan henteu kasalahan mantak rombongan Habib Rizik eta teh keur Noel diterima jeung teu diterima nama teh mah urusannya engke hitung-hitunganna di akhirat atuh teh sakadar tugas nya kiai mah teu kukumaha sakadar tuntutan hukum eta diterima alhamdulillah aca dah henteu masalah ngan engke bae para rakyat Tito di mana tempatna tinggal gitu doang Kapolda Kapolri kemudian ada Kapolres, Kapolsek, kayak baik dulu di akhirat sih ulah hese tinggal di kuali aja masalah. TNI di mana ke tempatnya, ayo, jangan bakal malah lodar jakabehan gitu. Di paharto ge segitu sugida, pupus, sami wae pupus, ibutin sami para rupus sadayana, atau RT mau modar jasa. Oh gitu-gitu kan. So, eta mah mempertahankan sebuah ayo jauh. Masyarakat nyaho akan kesalahan geus menyalahi hukum geus menyalahi mangga bae dipertahankeun geura malah lodar sia hayo bintang sia jeung balok sia bikeun ka malaikat zabannya hayo sok kitu cenah kieu aing mah kitu bae aing ka Jakarta teu nganasehatan polisi jaka Polres aing ka Polda Tilok teh di majelis bae nganasehatan karti sia sorga berarti teu ka harti wallah masyaallah jadi tahu tinggal introspeksi diri jatuh polisi ge aya nu Islam loba je atuh abri sarua nu Islam loba bupati jarang Islam mayoritas di urang gubernur sarua. Adapun eta Haji Pikri ditahan itu urusan Pikri teh mah Ceng Pikri Ceng teh anak kiai asal anak kiai ngaran Ceng Garut mah Ceng Pikri ditahan urusannya eta mah jitu masalah lamun di Banten tuh bagus lamun di Garut Ceng lamun di Bandung Den lamun di Cilongok mah eta teh siapa ka aing tuh sinis Masya Allah tah gitu hiburan bang ngaji hiburan itu juga gajah ngaji hiburan dipakai ente bantu orang ini mah koleksi ilmu ngaran mantar dia mah bari nunutan gak masalah masalah ngaji kos kieu jabal dilaksanakeun di mah acan bari nunutan masalah cak di luar teh teu kudu dibejaan kiai kami mah geus lain nunutan deui kerek aduh di jelo majelis ge endek sebenarnya endek nundutan teh ya ngan haju ieu bae gandeng cek gandeng ye ngaji tak teh dilaksanakeun geus koleksi ilmu ganjaran urang bau ngabahas Al-Qur'anul Karim nu geus diijma'keun ku para ulama beuh ke urang di akhirat nuturkeun bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam polisi nuturkeun bendera Tito ye abri TNI nuturkeun bendera Gatot Subroto kayo geura nah PNS nuturkeun Jokowi rela sia di akhirat nuturkeun nya los aing mah cuci tangan ti ayeuna buriang badina
atuh aing murid ka 10 ja jak Jokowi hae saudara-saudara hararayang ieu di akhirat caritana itu cenah teh mah ngimpi meureun ge atuh sebuah impian berarti cenah teh mah hayalan sebuah hayalan atuh berarti nu timbul tina kayakinan. Mantak ngaji lamun teu yakin mal beres-beres, ko salat mun teu yakin mal beres. Urang nu mantak ngaji bae ge boga kayakinan. Jamun teu boga kayakinan mah jeung naik ge. Nu mantak ngaraji ge boga kayakinan mun teu ngaji pamajikan nyarekan. Beres. Aing daripada garieun di ieu mah ngaji. Si cenah kieu nyaho bae. Nyaho beungeut kos kitu mah. Gas lah pokona mah. Ya Allah ya Rabbi. Wa idza akhadzal qati'un nisabas sariqah di mana-mana ngahadang begal begitu ngahadang aya nu dicokot hartana barang dikalkulasi aya sanisoben sariqo datu seetik saja sob mangan ge sagram 4 gram kemudian seperempat gram nah seetik nah tewak ku negara proses untuk non kitu ngaranna menyatakan kebenaran bahwanya maling hasil malingna sandi sobus sariqah bener ternyata hukum berbeda jeung pamaling ai maling mah lamun beunang diproses ternyata nyana bener maling eta teh nurutkeun ceuk agama mah eksekusi potong leungeun katuhu sakieu sapinggelan deuk loba deuk seetik jelema maling motor beunang proses hukum ternyata enyak potong sakieu jelema maling ternyata malingna 1 miliar gede cak urang lembur mah 1 miliar gede cak bupati mah 1 miliar lah itu 1 miliar di aur-aur cak bupati mah ku aing 1 miliar leutik nu mantak duit eta kumaha nu nyekelna urang mah boga 1 miliar ngarokona 4 asa sugi jasa urang 1 miliar sugi jasa urang boga 1 miliar di mana tuh asana di imah ge nuduhkeun geus maeng lain make curug jempol sok kumaha urang 1 miliar gua deh jasa bupati 1 miliar masalah cehil nu mantak wani nya namerean duit jang sebuah kerajaan bupati sebab triliunan di jero eta kakarak bupati atuh kumu gubernur saruhulan gubernur si itu itu udah caritakeun wanieu nya miliaran triliunan eta lah jerona nah pengusaha sarua pengusaha lamun usaha modalna 100 juta boga 1 miliar enggak saya mau dagang mau aing mau can sakaur can balik deh ka 100 juta aing mau dagang geus aningan aing mah ngarokok ngopi gede gedena rasana 1 miliar padahal makan dibelikeun ka Lexus bae ge can mahir atuh can mahir Lexus hargana 3 miliar setengah cenah cak batur ya urang nyaon teh tokona di mana atuh teh ya urang di Rolls Royce sabaraha juta atuh teh nyaho bejana doang kamari ge tatangga deuk meuli teh jadi bogana ngan seukur 15 juta yang meuli Rolls Royce atuh meuli ka warung aya merek Rolls Royce teh tah muarahal mobil teh di Indonesia lain lalagaan beuh aya anu puluhan juta puluhan miliar duit teh kumaha nu nyekelna lamun bi eta teh bi naon kan sok ngidar bae dagang bala-bala nyana mah boga 10 juta ngageter sebab nyana jeung bala-balana ngan 7 juta setengah tah
nggak geter dah eta teh duit teh kumaha anu nyekelna jeung kumaha tempat kumaha nyekelna jeung kumaha tempat. Nah urang di parkiran neanganan nu 1.000 2.000 bude perasaan 1.000 2.000 teh Masya Allah asup ka masjid aya kotak ngasukeun 100.000 kaduhungna saumur hirup kaduhung sampe ngalamun mamaji kona sing ngalamun bae aduh Masya Allah mere masjid 100.000 buat teuing asana aing emang biasana saudara masa 500 kasalahan sakian asal 500 asal 1.000 kaasupkeun bae kadeuleu cenah asupna tang beureum teh sebang ngaheap aing heap sakumaha gangtit akal kalapa tolol teh coba eta Masya Allah dah eta dua duit kumaha nyekel jeung kumaha tempat atuh tuh urang mere pamajikan mah mere pamajikan ya Allah mere pamajikan 1 juta geus gageter-geter mere sinden mah mere sinden mah pohara mobil beak pake mahugi sinden kuari geus direncana ke dapur rek dijual dapur tak kos karar itu hirup teh lamun ku urang di tafakuran di mutola aya loba pikasari dah ieu mah urang ngabebener diri menuju ilahi urayan Al-Qur'an nu diijmakeun ku para ulama sanu nyaho urang dirine rilek hidayah asup ka jero Masya Allah hidayah mah teu bisa direncana-rencana aya urang Tiongkok datang ke Indonesia nyana nilai pemandangan di Indonesia berbeda jeung di Tiongkok 1 tahun can bisa bahasa Indonesia kamari asup Islam di masuk Islam teu bisa bahasa Indonesia ngan kulana bae bisa bahasa Tiongkok alhamdulillah aya gaibna itu syahadatan kemudian dek disundatan eta kan hidayah ya Allah ya Rabbi urang Amerika urang Belanda nu arasup Islam di Indonesia lain ratus geus 1000 ge atuh hidayah mah kos kitu nah kamari gerakan-gerakan demo pimpinan imam besar dunia Habib Rizik geus sama urusan diterima jeung henteu nama Habib Rizik na ge teh mah nyahoan kumaha Allah cuman tugas kula mah amr ma'ruf nahi munkar geus sakitu sebab ieu geus menyalahi aturan-aturan hukum cak nu nyaho urang mah cenah doang sebab ada cak nu nyaho urang mah lamun ditanya salahannya di mana Pak Kiai ya gua kagak tahu salah urusan hukum-hukum negara mah kalau hukum-hukum di kampung saya tahu misalnya bagaimana Pak Kiai misalnya ada orang kelaparan nih hukumnya pengen makan saya tahu tuh begitu sebab terasa oleh saya sendiri ya hukum negara mah itu jauh tuh urusannya nah tetapi ternyata orenganan anu asup Islam gara-gara persatuan Islam kamari ribuan Masya Allah ulah dikira setiap bergerak kemanfaatan anak anu endek di demo nama teu ieu-ieu jeung wallahu alam kumaha urusannya anak tetapi hasil daripada persatuan Islam ditinjau dilihat dianalisa oleh dunia di Jepang ribuan asup Islam di Armenia Armenia di mana itu jauh siapa siapa ulin teh Kapuri bae paling ieu macet bae geus kasa kitu-kitu jauh Armenia ai kiai nyawa aing geus saruan teh Islam Masya Allah karim di urang termasuk di urang aya sabaraha sing engko nu asup Islam aya sabaraha sing cinu asup Islam rahasia Allah di balik kegiatan ternyata aya kamanfaatan Allah Maha Kawasa kieu tawasa bodoh teh urusan kos kitu ge urang masuk secara Firaun bae Firaun mempertahankan endek asup Islam kan Firaun ge begitu asup ka laut nya teh dek maca 2 kalimat syahadat kapan ajo ka selek bae ku cai teh ya
Sebab bagian mah padahal di luhur kene gendek asup Islam. Firaun teh Musa berarti anak aing bener ya. Dek balik deui pan. Terjadi bagian mah endek tinggal endek. Cara lu boga pabrik itu gudang garam. Pada tahun 81 pabrik gudang garam teh dek asup Islam. Datanglah ke kiai di Jawa Timur. Terus 82 gitu. Begitu datangnya Cak kiai udah masuk Islam aja sekarang. Enggak, nanti harus disetting. Saya mau disetting, mau diperlihatkan ke dunia sebab jangan makan terkaya di Indonesia saat eta. Nu boga gudang garam. Nah, rencananya minggu. Cak kiai nama enggak usah minggu-minggu masuk Islam aja nanti shootingannya minggu. Tah, geus kitu cerita datanglah ka PS1 pae. Bagian asup Islam kiai geus ditang. Sekarang syahadat sekarang syahadat. Tetep bae pae. Tinggal nungguan sampai isuk deui. Ye, nusok mere cai ka dieu, nusok mere cai ai haol teh ye. Ai haol nusok mere cai Cina. Jada teh keur ge makan zaman hese, mere satreuk. Nah, begitu ngobrol jeung Abah dek asup Islam nanti balik dari Australia cek cenah. Saya mau masuk Islam, udah pulang di Australia. Sekarang aja cek Abah teh. Nyana nu mantak asup Islam lantaran nyana di Jakarta keur kenceng naik mobil di tol eta teh ngaguling. Begitu ngaguling nyana inget ke Tuan Abdul Qadir. Salametnya. Salamet, masyaallah tambah lain lalagaan tama bisa ditanyakeun ka nu nyaho. Nah eta teh ngaguling salamet nyana. Waduh berkat saya katanya ini apa namanya sedekah ke Tuan Abdul Qadir jadinya udah saya jadi selamat begini mobil lagi selamat janana selamat bebeja ka abah deuk asup Islam balik di Australia kunaon atuh balik di Australia kunaon manehanana terus di Australia buriang Bali can kaburu ka dieu teu boga bagian mese hidayah mah dia teh orang Tiongkok datang ka dieu teu puguh teu karu asup Islam asyhadu alla ilaha illallah nanggu hese jasa Yongkok mah meureun eueuh nu syahadat meureun. Hidayah. Masyaallah. Lamun kiai barsiso dicabut hidayahna naudzubillah min dzalik. Bal'am bin Ba'ura dicabut hidayahna masyaallah naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Tapi garong Tuan Syaikhul Qadir jadi wali. Hanya Allah nu boga hidayah. Batak sing hade urang ge. Sing hade jasa urang. Tegeran hidayah mawa iman Islam pae salamet sanajan dikanarakakeun tetep bagianna di sorga tapi lamun urang teu kabawa eta iman masyaallah naudzubillah min dzalik leuk-leuk perasaan dibeulem eueuh-eureun anu kumaha tuh urang lamun ngabayangkeun masyaallah dikulub di sate dibeulem eueuh-eureun ya karim ai kitu mah aya iman kabawa 1000 tahun aya harapan ka sorga eta nu pake kasieun ge ta suul khotimah suul khotimah dak selalu orang diberi Allahumma inna na'udzubika min su'il khotimah wa na'udzubika min syarril aqibah minta Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khotimah ye tah eta lah baca-baca ku coba cenah kieu teu katalar atuh otak sia mah di mana talar ngaji bae ge teu katalar ieu cenah teh sering cenah doa eta kadenge geus sia mah bagianna ngadengekeun bae meureun sarua asa aya nu maca doa eta urang ngaminan akur teu kudu maca kabehan gandeng di mana-mana begal maling ternyata malingna aya sanisab sariqah hukum berbeda jeung maling jeung pamalingan copet ieu mah ta'u yadduhul yumna wa rijluhul yusra masyaallah eta teh kudu dipotongna kupiat siaduhul yumna wa rijluhul yusra leungeun nu katuhu jeung suku nu kenca bareng aya tadi makan hiji doang 52 garong leungeun sakieu nu katuhu suku samecana etalah sakali ternyata orang bangka warah jasa eta jelema sanggeusna eueuh efek-efekan jeung eueuh dampal suku anu kenca ge maling deui bae can meunang hidayah pain ada tangkap deui sanggeus tangkep proses ternyata bener
atuh potong deui kuari leungeun kenca suku katuh geus mulai geus eueuhan geus sakumaha okos baheula urang sok make awit teh naon ngaranna naon eta ngaranna make awit teh jangkung teh gitu nah eta make eta jadi geus eueuh naon gitu ngaranna efek-efekan dampal sukuan masyaallah di dieu mah jangaranna jujungkung jadi make jujungkung sia mah ngabejana hese mun teu nyaraho beureum jadi dia mah jujungkung di Perancis ge jujungkung aduh Gusti Allah lagu gitulah kumaha lamun disertai ngabunuh wa in qatala wallahu a'lam